Aiwa walas jelema teh ya tadi akhir tina pagawean. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak itu ya. Hapunten Bapak hampura tisaha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewe keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewe urang kalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh hartina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha? Ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek, ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Puguh teh mah keur jajan. Taina sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah lieur ieu. Lieur euy. Contohna mah kieu meureunan abdi teh boga salah ka Bapak. Pak hapunten abdi dasar dihampura meuring ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu di udag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modal teh kumaha teh. Dan di akhirat tuh tenang modal. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya. Tiga batang kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat Waduha teh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Waduha ge bisa. Ngan anu teu bisa mah waukeun. Waduha walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Da uing mah hayang he. Pek teu naon. Ke naon mangna pangna ngampekkeun. Heh, kapan aya ku ilmu parabot mah beunang ini ngapa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe. Waduhe walaili ida saja. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didap'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur didap'an lisikol. Tak itu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana. Tah kitu. Nu matak dewek ulah dimitoskeun. Eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba
tuh bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta kujana rawuh reueun ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kirji dek ka mana sia init Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi radang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui ladang sorangan teu dijakatan teu ditarima Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apa dayana ge di tengah gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongannya Pak Gusti pawongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beuheung jak nuhun Pak rada brai-brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah da dewek bagamar gamaran cermin